Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapendak deui sareng Bu Eli di pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar deui Bu Eli nyungkeun hidup di bumi, jongjon diajarna sareng tiasa ngerjakeun tugas-tugasna. Tong hilap jaga kesehatan, selalu kerjakan sholat 5 waktunya dan selalu patuh terhadap orang tua. Nah, dinten ieu urang diajar deui bahasa Sundana. Yuk urang simak pembelajaran bahasa Sunda dinten ieu. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan mikawanoh robahna kecap. Dina bahasa Sunda aya sababaraha kecap anu robah lamun dilarapkeun dina kalimah. Kecap-kecap eta aya anu kecap anu dirobah, aya nu teu robah. Contohna kecap tajong jadi najong. Jadi dina bahasa Sunda mah kecapna teh tiasa robah pami dilarapkeun dina kalimah. Coba tinggal dina layar di dieu aya contoh di handap. Kuring bisa nulis asalna tina kecap tulis. Lamun dilarapkeun kana kalimah kecapna sanes tulis jantenna nulis. Tah eta nu disebat mikawanoh kecap anu robah tea. Contoh anu sanesna nyaeta contoh kecap tutup jadi nutup, kecap tajong jadi najong, kecap make jadi pake. Eta contoh-contoh kecap anu dina kalimah bisa robah hurufna. Kecapna nu tina tutup jadi nutup, nu tina tajong jadi najong, nu kecap tina make jadi pake. Pembahasan kedua nyaeta ngeunaan kalimah ngantet satata. Kalimah ngantet satata nyaeta kalimah lamun aya 2 kalimah dihijikeun jadi hiji kalimah make kecap nu ngahubungkeunana nyaeta jeung dina kecapna disebut kalimah ngantet satata. Urang bakal tiasa ngartos lamun tos ningal contoh-contohna. Kalimah ngantet satata teh nyaeta ngagabungkeun 2 kalimah. Jadi hiji kalimah nu ngagunakeun kecap jeung. Dina ngagabungkeunana nganggo kecap jeung. Cobi urang tinggal contoh kalimahna. Contoh hiji. Danu resep main bal. Adi resep main bal. Kalimah ngantet satatana Danu jeung Adi resep main bal. Contoh kedua. Nani keur main boneka. Mia keur main boneka. Kalimah ngantet satatana nyaeta Nani jeung Mia keur main boneka. Tah eta 2 pembahasan dina minggon ayeuna. Hidup tiasa diaos deui bukuna di halaman 20 genep dugi ka 30. Tah, tugasna minggon ieu nyaeta kerjakeun halaman 27 dugi ka 30 nomor 2 sareng nomor 4. Kerjakeunna dina buku tulis. Nah, mung jawabana anu ditulisna supados fotona teu seueur. Janten ditulis jawaban nomor 2 misalkan naon gitu, terus jawaban nomor 4 naon gitu, jawabanna hungkul anu ditulis dina buku tulis supados teu seueur teuing foto-fotona. Tah saatos tugas ayeuna urang tos tiasa tos diajar tadi ngeunaan kecap mikawanoh kecap anu robah sareng anu kalimah ngantet
satata. Bu Eli ucapkeun alhamdulillah pembelajaran dinten ieu tos rengse sadayana. Hapunten bilih Bu Eli aya kalepatan dina penyampaianana. Bu Eli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.